Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haturan kasugri pamirsa, sampurasun wargi-wargi sadaya. Kasugri pamirsa, mitra katresna dongeng Sunda Kang Gilang nu kajumantarakeun tur kapidangkeun di channel YouTube Kamemet Urang Sadaya. Alhamdulillahirabbil alamin, di dalasan ayeuna Kang Gilang tiasa tepang dangu deui sareng kasugri pamirsa. Urang baris medar carios anu enggal, anu masih nyandak lapar atana pikasang tukang sajarah zaman baheula kasugri pamirsa. Sapertos biasa ieu carios teh ditulis ku Pak Aan Merdeka Permana, anu bukuna diterbitkeun ku Putra Pajajaran Mandiri. Naon carios anu baris dipedar dinten ayeuna dugi karengse kasugri, urang baris ngahanca hiji carita anu judulna nyaeta Kian Santang Jaya Antea. Mangga kasugri pamirsa, urang sami-sami Bandungan ye carios karyaan Merdeka Permana dina judul Kian Santang Jaya Antea. Wilujeng ngadangukeun Waluya Dongeng Sunda. Kasugri pamirsa mitra kaum dangu anu mulia, Jaya Antea laju ngebabari kerombongan raja sabab kaburu perlaya. Sakumaha ceuk lalakon dina Pantun Bogor episode Dadap Malang Sisi Cimandiri. Ceuk Jaya Antea, sakabeh jelema hirup harayangna hirupna salilana senang, nya kitu deui dina paehna eueuh nu harayang asup kena tungku panggodogan anu dingaing disebutna neraka tea. Cek rakean kaula mah henteu eudeuh pipilih kumaha diberena bae kumaha agung maha kawasa, cenah muduna ka neraka dia nya henteu jadi naeun sugan mantakna kitu oge pikeun ngabejaan engke ka dia panasna mana. Panas mana panggodogan di neraka dia atawa panggodogan kaula di jagat pancakabuana karma. Jaya Antea ambok jasa cek inyana, begu Pajajaran, dasar warahan si lengser badagong eueuh pangsana. Cek rakean ulah mamawa jelema nu teh tuah ki lengser mah tara ngawarah keuna badagong. Buktina najan kaula disia-sia kaula tetep ngajanan bae, tapi ayeuna Jaya Antea naeun kahayang sia eudeuh sia ngadu kabisa seug geura taker jajaten sia ngaing moal eudeuh ngejat geura budalkeun kasaktian sia moal ngaing eudeuh nyingkah. Jaya Antea laju ditubruk rakyat, laju ditubruk galungan cara maung parbut mustika. Eueuh nu eleh eueuh nu meunang, rakean ngalugas kujang na tapi kujang rakean ujug-ujug jiga aya nu nepak lepas tina keupelanana. Jeleg jadi arca anu baheula nyorang boga ngaran Arca Mbah Jaga Patijaya. Sewang-sewang ngabudalkeun siragana tapi eueuh nu eleh eueuh nu meunang. Jaya Antea notokeun tumbakna tapi tumbakna katewak ku rakean, laju dibalangkeun ragrag laju jadi deui haur. Di lebah anu kiwari disebutna haur kuning. Jaya Antea salin rupa ngarupakeun maung lodaya. Rakean oge salin rupa ngarupakeun areuy meulit ngaborogod maung jajadian. Areuy nu tadi nepi ka kiwari disebutna teh maung tandang. Barang Jaya Antea geus meh teu bisa budi deui, laju inyana ganti wujud ngarupakeun jadi angin. Angin barat kenceng jasa, areuy teh laju pegat jeung harita keneh ganti jadi geledeg. Eueuh nu eleh eueuh nu meunang. Laju sewang-sewang baralik deui jadi jelema ger perang deui. Perang rosa jasa,
perangna dua orang Pajajaran ngan anu saurang Pajajaran ge Pajajaran panamping. Jaya Antea nubruk na gancang jeung galak cara maung nubruk uncal. Rakean kelid Jaya Antea disaliwakeun disungsang lebah kelekna bari dijijek kana cangkengna. Kalayang Jaya Antea ngalayang nyara grag kasagara. Sagarana ngadag-ngadag motah jasa, ombak-ombakna salaput haur ngaguruh jeung ngageleger. Cara bedahna kawah eukeur ngagolak dikocek-kocek ku raksasa, tina gelegerna saban ombak kadenge aya sora hahaokan. Rakean! Acan wayah kiwari ngai nyerah. Engke ngai unggah deui tanggoan. Les sora teh leungit. Sagara lendo deui ombak-ombakna ngan jauh kabeh tanggoh anu jero ka dieu Jaya Antea. Deuk ngojay digulung ombak lap Jaya Antea henteu tembong. Jaya Antea laju jadi lauk gede jasa. Nya Jaya Antea laju jadi lauk gede jasa. Jubah nanu kare sapotong tea deui laju jadi lauk pari anu gede. Beberna anu racik jara di lembu laut anu disarebut tali datu. Sorbana jadi lauk cucut anu galak. Kanerona jadi lauk cumi gede. Jaya Antea punah lalakona saheulaanan inyana jadi lauk gede. Punahna Jaya Antea jadi jelema lain ku sabab sembaheunana henteu manjur, lain ku sabab sembaheunana henteu agung, tapi ku sabab dipunahkeun ku polah Jaya Antea sorangan kene. Jaya Antea ganti sembaheun, Jaya Antea bilu ka musuh ku sabab Jaya Antea hayang jadi raja di Pajajaran. Tapi dina angkuh larapan angeuna, Jaya Antea saja ngadegkeun deui nagara Pajajaran anu anyar anu rongkah Jaya perkosa, pikeun naklukeun raja-raja ti nagara anu ngarangkat Jaya Antea jadi raja. Jaya Antea teu katulah ku pamohalna. Dibendon kuno agung anu nunggal angan sahiji anu ku Jaya Antea disebutna Gusti Allah. Gunung sisi walungan pangdekeutna ka sisi sagara kiwari aya kene. Bare tomah disarebutna Gunung Jaya Antea, tapi kiwari mah jadi Gunung Jayanti. Ceuk carita urang palabuhan Ratu Kiwari. Eta lauk gede teh memang ayana di laut rada ka tengah jeung nembonganana lain bae ka anu kabeneran. Nya lain bae ka anu kaberenehan, tapi pang-pangna mah ka jelema-jelema nu sarombong. Ceuk beja mah gedena eta lauk leuwih gede manan para humayang, malah tonggongna oge anggeus karangan. Kasugri pamirsa mitra kaum dangu anu mulia, ieu carita marupa oplosan tina sawatara sumber. Lalakon badagna sawareh nyutat tina pantun dadap Malang sisi Cimandiri. Sawareh marupa hasil panalungtikan nu nulis ieu carita. Nyutat sawareh tina carita pantun sabab teu sagemblengna dipake. Dina ieu buku oge teh nyabit-nyabit ngaran Kisantang pan ari dina lalakon dadap Malang sisi Cimandiri mah. Jaya Antea teh pura-pura jadi Kisantang sangkan diaku anak raja kurayat. Ari Kisantang teh cek versi dadak Malang sisi Cimandiri mahnya Prabu Anom Pangeran Cakrabuana. Dina sejarah resmi Pangeran Cakrabuana teh tayelian iwal ti Walang Sungsang, putra kahiji Sri Baduga Maharaja Prabu Siliwangi. Jadi lamun ieu carita ngasupkeun ngaran Kisantang alias Pangeran Cakrabuana alias Walang Sungsang, hartina nu nyusun ieu carita kudu nempatkeun Sri Baduga Maharaja Prabu Siliwangi, raja kahiji Pajajaran tahun 1482 tepikeun ka tahun 1520 hiji. Padahal cek sejarah resmi Pajajaran dina zaman Sri Baduga Maharaja mah zamanna nagara keur toweksa. Eueuh kajadian raja dibeberi ku musuh tepikeun ka kadungsang-dungsang. Lamun maka bejakeun Pajajaran buraknya dina zaman Raja Pajajaran nu akhir, nyatana Prabu Sedaraga Mulia Surya Kancana.
Sawareh nyebutkeun anu ngungsi dibeberik mah lain Prabu Seda tapi Prabu Nisiya Mulya. Mana nu salah mana nu bener moal bisa ditangtukeun sabab anu pang benerna jeung nu pang nyahona mahnya anu ngalaman dina zaman harita. Pantun Bogor diantarana episode Dadap Malang si Cici Mandiri dijieuna jauh sebadak pajajaran burak ratusan tahun anggangna. Pon kitu deui naskah Wangsakerta lain dijieun dina mangsa kajadian. Sarua anggangna oge ratusan tahun dina zaman pajajaran. Ditambah ku hasil panalungtikan anyar. Sabab lain saurang duaan anu nalungtik deui soal pajajaran teh. Nya beuki tambah informasi sakapeung rada beda tina catatan anu geus aya ka Sugri. Nya jika panalungtikan anu dijieun ku anu nulis ieu carita aya tambahna jeung aya bedana sok sanajan acan tangtu deui anu kapanggih ku anu ieu nulis carita teh ngawakilan bebeneran hakiki nyaeta bebeneran anu sabener-benerna. Dina salah sahiji carita ngeunaan sajarah pajajaran anu nyusun tulisan ieu aya kecap karena ibu kota diluluh lantakan oleh tentara Banten, maka Prabu Seda melarikan diri ke Pulau Sari Banten. Anu nulis ieu buku tengah haja ngadatangan desa Kadu Ketug, Pulau Sari, Kecamatan Menes, Pandeglang, ngadatangan juru kunci makam karamat anu katelahna makam Sang Hyang Dengdek. Cek juru kunci Sang Hyang Dengdek teh senapati pamungkas Pajajaran anu jadi bebenteng kasalametan Prabu Seda sawaktu Pulau Sari diobrot ku pasukan Banten. Dina versi sejarah resmi Prabu Seda Raga Mulya Surya Kancana gugur di Pulau Sari. Cek juru kunci makam Sang Hyang Dengdek nu gugur mahnya di nya ieu senapati pamungkas teh. Prabu Seda mah lolos ngajauhan Pulau Sari sabada pasukan Banten ditahan ku senapati anu ukur saurang. Palebah dieu anu nulis ieu carita teh leuwih percaya kana omongan juru kunci makam Sang Hyang Dengdek anu nyebutkeun yen Prabu Seda henteu gugur di Pulau Sari. Hal ieu teh sabada nyuk-curuk neangan beja ngeunaan patilasan Raja Pajajaran anu ngaleuya aya di mamana. Sawatara 11 tahun ka tukang anu nyusun ieu carita oge nepungan Ibu Hajah Neti Medina S almarhum di Kampung Nengkelan Ciwidey. Di pipir bumina aya makam nu di tetenggeran Prabu Siliwangi. Kieu cenah riwayatna teh ka Sugri. Ibu Hajah Neti nampa iber yen di mumunggang Gunung Gede teh aya makam kuno anu diduga makam Prabu Siliwangi. Ku inyana taneuh nu aya di dinya teh dibawa terus dikurebkeun di pakarangan bumina nu aya di Nengkelan. Cek paniten nu ieu nulis paniten ieu penulis gundukan taneuh nu aya di mumunggang Gunung Gede. Ia lain makam tapi patilasan Prabu Seda pikeun micin tapak sabab teu boleh dikukuntit ku balad di Banten. Ku sabab haben dikukuntit pikeun ngabungahkeun musuh nyanyieun makam. Sangkan disangka geus maot nu matak di mamana bacacar makam Prabu Siliwangi. Nu nulis ieu carita kungsi ngadatangan hiji wewengkon nu katelahna desa Nagrak aya di wewengkon Majalaya. Urang dinya nyebutkeun yen makam Prabu Seda aya di dinya. Cek anu nyusun ieu buku oge ieu kaasup patilasan. Sabada Pulau Sari diobrot ku Banten Prabu Seda nyieun lalampahan katabeh wetan semungaler. Nya reureuh di dinya pikeun sababaraha halilana. Teu cukup ku kitu da ieu tempat teh ngadegkeun nya da di dieu tempat teh ngadegkeun karajaan leutik atawa Pajajaran alit katelahna karajaan Parungkuyah. Prabu Seda oge remen cicing di karajaan Saunggalah Majalaya anu dirajaan ku Ratu Nimbang Waringin. Ku ayana kapercayaan kitu masyarakat boga kayakinan yen Prabu Seda raja pamungkas Pajajaran henteu gugur di Pulau Sari. Basa nu nulis ieu buku oge ngadatang nganjang ka Ciamis Kaler dina sajarah ngadegna kasenian anu disebut bebegik Sukamantri. Prabu Seda teh aya di eta wilayah deui. Nya beuki ngayakinkeun yen raja pamungkas Pajajaran teh henteu gugur di Pulau Sari sakumaha cek catatan resmi sajarah
Jadi dina nyusun ieu carita anu nulis mah nyarandekeun leunjeuran lalakon teh nya ka dieu Kasugri. Kasugri pamirsa mitra kaum dangu anu mulia, urang caturkeun heula hiji tempat nu katelahna Lebak Cawene. Hiji pilemburan demit pangeusina awewe kabeh tugasna ngajaga harta Sunda, taneuna tina emas, batuna tina emas, gunungna gunung emas, wariskeuneun ka Sunda rapekan anu bersih hatena. Tapi engke ka Lebak Cawene baris ka Sabah henteu dihajak ku aki-aki ngorakene jeung ku budak angon anu janggotan. Tah eta nu duaan teh ngan baris nyaraho dina rupa jeung lebah dina ngaran Lebak Cawene. Tapi engke jaga Lebak Cawene, di Lebak Cawene laju eueuh nu nyaho deui lantaran budak angon mawarusiah ka jero kubur. Tapi dina tutunggulna baris ngelak bae gagak nitah ngoreh deui koreheun dina kalangkang paku jajar Kipahare. Lantaran dina kalakai hanjuang siang ku budak angon kungsi kabaca wayah bentang baris nuduhkeun pijodoeun Nyi Putri Gandrung Arum. Lebak Cawene hiji patempatan nu kasaput ku mistik Kasugri. Tempat naon ieu teh? Hiji patempatan anu eueuh di alam nyata tapi di zaman ka zaman teu boleh jadi kapanasaran jalma loba. Disebutkeun dina hiji waktu tahun 1850 aya sabobohan jalma anu panasaran hayang ngajenjang ka lembur demit nu kasohor ngaranna Lebak Cawene. Nya ieu cenah nu disebut pilemburan gaib teh. Teu bisa kasabah ku sambarangan jalma kajaba ku kabeneran kawenehan. Cek beja anu dibejakeun deui di eta lembur teh pangeusina Cawene kabeh nu jadi pupuhuna para putri karajaan ti zaman ka zaman. Ari padumukna kabehanana parawan jekekan. Lamun anu sok ngabuis perkara sawarga nyamureun ieu disebut sawarga teh. Tapi da lain sawarga deui ieu mah sabab da ayana oge di dunya lain di akhirat. Jeung jalma anu masih kene hirup bisa pulang anting kadinya sok asal jalma pinilih. Ari nu sakadar hayang nyaho mah nya saukur ditembongan bari jeung gede mamalana. Nya saperti nu kaalaman ku sawatara jalma dina tahun 1850-an teh. Eta sapubuhan jalma kabeh lalaki salian ti hayang ngabuktikeun naha bener pangeusina Cawene kabeh. Oge panasaran hayang nyaho naha bener di eta pilemburan teh loba harta kayaning emas jeung inten. Tapi di mana cenah lebah-lebahna lembur Lebak Cawene teh? Aya nu mastikeun ku di lebah yen Lebak Cawene teh ayana di wewengkon Banten. Aya oge nu ngalelebah yen Lebak Cawene teh peranahna di wewengkon Sukabumi. Aya deui anu nyebutkeun Lebak Cawene teh peranahna aya di wewengkon antara Gunung Salak jeung Gunung Halimun. Antara dua gunung anu badag ieu loba pasir-pasir ting harintul anu jembet ku pileuweungan pasir atawa gunung. Pasir atawa gunung leutik antara Gunung Salak jeung Halimun teh jumlahna loba. Boa belasan, boa puluhan. Kabeh ngabogaan lebak, tah Lebak Cawene teh ayana di antara puluhan pasir teh. Ngan teuing nu mana. Nya sakurang-kurangna kitu cek sakaol. Sabab da loba kaol sejen anu nyebutkeun yen perenahna Lebak Cawene mah lain di dunya. Lain di dinya maksad teh. Malah teu kurang menyebutkeun yen Lebak Cawene teh lain hartina anu sabenerna tapi sakadar palasipah kahirupan. Nya ieu mah urang ngadadarkeun salah sahiji versi we anu boa acan tangtu kitu kanyataanana. Eta jalma kabeh dewengku ku para lalaki memang dina tahun harita manghaja ngayakeun lalampahan. Teu disebutkeun sabaraha lila maranehna nyanyabaan ngan dina hiji waktu mah maranehna baralik deui bari dina kayaan anu pikaaneheun. Kumahan teu rek kitu da basa balik ka lembur teh teu bisa ditanya sabab ngadadak baroga panyakit pireu jeung torek. Jigana maranehna teh geus tepi ka anu diteanganana.
nya bisa ngabuktikeun ngan ku urang lebak cawene dipahing ulah di uar air ka balarea nya pamustunganana ditorekeun dipireukeun tapi nya lebak cawene teh aya di kieuna nya teuing atuh ngan ieu we Bandungan ceuk salah sahiji versi dongeng. Sabada ieu pakuan digempur ku Banten, Prabu Seda Raga Mulya Surya Kancana Lunta katut kula wedetna ngan di tengah jalan Marisa. Prabu Seda muru ka Tegal Buleud ni Purnama Sari mah muru Palabuhan Ratu jeung Nyi Gandrung Arum anu jadi lanceukna. Nya anu ayeuna katelahna lebak cawene tea. Ceuk ieu versi mah Nyi Gandrung Arum lempang turun unggah gunung di baturan ku parawan jakekan tujuhan. Ari Nyai hendak muru ka tebeh mana? Ceuk Prabu Seda. Anu katampi dina ilapat mah jisim abdi teh kedah muru hiji lebak anu dicirian ku kuwung-kuwung nutuk 7. Kedah direncangan ku 7 cawene. Sanggeus rombongan anjog ka gunung Beng-breng wewengkon Kalapanunggal Sukabumi. Nyi Gandrung Arum mah misakeun maneh sabab eudeuh muru ka tempat nu geus disebutkeun ciri-cirina. Dina carita dadap Malang si Cici Mandiri aya tokoh sinatria nu katelahna rakean Kalang Sunda. Ku raja dititah ngawal Nyi Purnama Sari jeung salakina Raden Kumbang Bagus Setra. Basa Raden Kumbang Bagus Setra palastra kujayaan tea Nyi Purnama Sari laju dikawal ku rakean Kalang Sunda, tapi ka sisi basisir kidul anu ayeuna katelahna Palabuhan Ratu. Sanggeus merenahkeun Nyi Purnama Sari rakean Kalang Sunda ninggalkeun eta tempat. Tapi keun kakalawan henteu dihaja patepung jeung Nyi Gandrung Arum anu keur neangan wewengkon sakumaha ceuk ilapat. Nya hayu we atuh jisim kaula. Ku jisim kaula urang jajab. Ceuk rakean Kalang Sunda. Nyi Gandrung Arum dibaturan ku rakean Kalang Sunda apruk-aprukan ngaliwatan sababaraha gunung sababaraha pasir. Ceuk dina lalakon pantun ku kasaktian nu dipiboga ku rakean Kalang Sunda. Lalampahan teh teu karasa cenah ceuk rasaan Nyi Gandrung Arum mah lempang teh acan manggih peuting, tapi naha sababaraha gunung geus welasan pasir geus kaliwat. Padahal da eces henteu tumpak nanaon. Sagala estu dipilampah ku lempang tepikeun ka dina hiji waktu mah manggihan curug anu luhur. Caina nutugana leuwih tur di sisi kencak katuhu cai anu nyurug teh aya kuwung-kuwung. Kaayaan geus sareupna pedut kandel mimiti minuhan alam, kaayaan ge mungguh tiris. Hayu urang bilari tempat jeung leureuh atuh Nyai. Ceuk rakean Kalang Sunda. Nyamanggi hiji sedong guha. Nyi Gandrung Arum dituturkeun ku parawan jakekan tujuhan milu asup ka jero guha anu gudawang rubak. Deuh aya ku asri ieu patempatan. Ceuk rakean Kalang Sunda. Nu ngadengekeun munggu heran maknya cenah jero guha make asri. Ngan da ari rakean Kalang Sunda mah di jero guha teh caang padang larawangan. Ieu teh kusabab dina tetenjoan nama sakabeh batu guha teh dijieun tina emas. Aya cai anu nyuruh kana batu tapi batuna ting borelak lantaran mangrupa emas. Itu geura tingali Nyai. Saalana sagalana tina emas. Ceuk rakean Kalang Sunda. Ngadadak bruh bre sakuno diomongkeun ku rakean Kalang Sunda teh nya ting borelak alatan kabeh ge emas. Batu permata oge ting borelak. Isuk-isuk keneh rakean Kalang Sunda geus gogorowokan nitah para cawene anu keur tinggal loler dina amparan lukut kandel teh harudang. Aya naon rakean? Ceuk Nyi Gandrung Arum gigisik. Atuh manggawe geura tinggal ku salira. Tembal rakean Kalang Sunda. Cawene dalapan laju kala luar anu rutret ka sakuruling bungking tetela patempatan teh kabeh ge disangling ku emas inten permata. Dihandap bacacar karikil jeung keusik karikil tina emas keusik ge tina emas. Nu mata ke parawan ulah kaberangan hudang teh. Jadi we kapihilaan ku batur dina kanyaho. Ceuk rakean Kalang Sunda. Hampura rakean. Ting kunaon kaula teh meni asa capek jeung asa tunduh. Ceuk Nyi Gandrung Arum.
Rakyat Kalang Sunda mah ukur mesem pasti cenah hari carapein mah sabab geus saminggu campleng ku manehna di mabawa lempang asruk-asrukan turun unggah gunung. Ngan ku kasaktian rakyat anu lempang teh rarasaan mah ukur sapoe ge teu parat pika peuting. Lalampahan laju diteruskeun ngan bae ayeuna mah saukur nu diliwatan teh matak pika heraneun. Sabab sagala tetenjoan sasat murub biar ngaluarkeun cahaya. Kumahan terek itu sabab sagala nu katenjo ukur emas jeung emas. Lamun ngentasan walungan caina ting borelak sabab batu di dasar walungan teh dijieunna tina emas. Batu koral anu mayak oge dijieunna tina emas, keusik oge keusik emas geus puguhing gunung mah tina emas. Ieu teh emas bogana saha rakean? Nyi Gandrung Arum tumanya. Har ari nyai. Apana dieu teh wilayah Pajajaran? Nyatu sagemblengna tangtu oge bukan Pajajaran. Walon rakean Kalang Sunda. Moal dicarokot ku jalma jahat rakean. Moal bisaeun. Tong boroning jalma jahat sanajan jalma bener oge are lain hakna mah. Moal bisa mawa harta anu ngaleuya di dieu. Ngan hiji waktu tangtu bakal dibagikeun. Tapi ukur dibikeun ka manusia Sunda anu hate-hatena jujur. Anu teu basilat jeung anu teu hawak ngeukeweuk harta jeung kapentingan pribadi. Engke geus cunduk kana waktuna mah bakal dikaluarkeun. Ngan satungtung manusia Sunda acan apal di kasundaan, can apal kumaha palanggeran Sunda. Sok ngomong haja ninggalkeun palanggeran Sunda. Nya moal dibikeun. Sanajan bakal kadeuleu rakyat Sunda barongkeakan kurang nyatu jeung loba kasangsara di dunya ge. Ieu harta moal kaluar, ceuk rakean Kalang Sunda. Tah da ayeuna mah nyai geus anjog kalemah kadeudeung nu cita-cita. Sok we ayeuna mah sing betah ngombar ngababakan di dieu. Kula mah bakal indit deui. Rek indit ka mana? Nya baris nyusul Gusti Prabu anu murungidul ngetan. Tembal rakean Kalang Sunda. Ulah salempang. Nyai katut cawene anu 7 bakal moal aya nu ganggu. Sabab ieu baku kaula bakal dipageran tepikeun ka moal kasaba ku batur. Dalah montong batur. Sanajan kaula ge sabada mageran mah mun ngahaja balik deui ka dieu moal manggihan di mana lebah-lebahna. Ceuk rakean Kalang Sunda. Nyawe harita keneh rakean Kalang Sunda teh indit ninggalkeun para putri anu 7 kadalapan Nyi Gandrung Arum. Maranehna sanajan lubak libu ku harta baya tapi ari dahareun mah kudu nguyang sorangan. Hayang dahar sangu kudu molah huma, hayang daharna naon ge kudu melak sorangan atawa nya ngulayaban leuweung. Lamun hayang daging mencek nya kudu moro sorangan deui. Kabeh dipigawe ku pangawak awewe ka asup hayang ganti bajunya kudu ngagintir benang sorangan, terus ninun kain, terus ngaput jarum kaputna nu katelah sareset teh dijieunna tina tulang mencek. Lebak cawene nu pangeusina awewe kabeh jigana aya dina dimensi sejen anu teu katalian ku ruang jeung waktu kasugri. Jiga ukur mimengguan cicing di dinya teh padahal mah geus bubulanan. Jiga kakara bubulanan cicing di dinya teh padahal mah ceuk hitungan di dunya mah geus puluhan tahun. Malah boa ratusan tahun. Tapi ari jiri mah angger jiga budak parawan jekekan anu umurna paling antara 15 luhurna 24 tahun. Jeung gareulis maranis deui. Teu geus sabarah lilana caricing di lebak cawene. Hiji waktu antara sadar jeung ngimpi Nyi Gandrung Arum kadatangan ku hiji jirib. Saha eta? Nyi Gandrung Arum nelak-nelak sabab keayaan mungguh remeng-remeng. Iya Purnama Sari adik teteh Pituin. Geuning si adik, kumaha bisa ujug-ujug aya di dieu? Nyi Gandrung Arum kaget. Teh kudu dimasalahkeun teteh. Nganu penting abdi datang ka dieu teh eudeuh ngabejaan. Ngabejaan perkara naon? Perkara harta nu ngaleuya di dieu. Geus dibejaan ku si rakean Kalang Sunda. Yen ieu harta teh sagembleng nahak Pajajaran. Tembal Nyi Gandrung Arum. Nya bener. Ngan adi
Kadieu rek ngabejaan yen sakabeh harta dijagaku para putri di zaman ka zaman kalawan nampa bagian tugasna masing-masing. Oh gitu, sahabat eta teh ulah kaget. Nya ieu ku adi diberendelkeun. Sahabat maranehna jeung naon bae tugasna. Tembal Nyi Purnamasari bari nataan saha-saha bae putri nu dimaksud kalawan naon tugasna. Ibu Dayang Sumbi nampi tanggal waler ngejagi sari paning anggoan raja. Maksudna Dayang Sumbi teh pianganna sangkuriang. Nyi Gandrung Arum kaget tapi dinyakeun ku Nyi Purnamasari. Ibu Purbasari mah tanggal waler ngejagi Gunung Emas. Maksudna Purbasari anu wangi, Purbasari ayu wangi gerehana Guru Mindalut tungkas sarung. Nyi Gandrung Arum kaget tapi dinyakeun ku Nyi Purnamasari. Ibu Naganingrum ngajaga mahkota lambang kakawasaan raja. Maksudna Ibu Naganingrum Ibu Ciung Wanara. Nyi Gandrung Arum kaget tapi dinyakeun deui ku Nyi Purnamasari. Nyi Ratu Galuh alias Putri Diah Pitaloka tugasna ngajagi Gunung Sumber Inten. Nyi Gandrung Arum melohok. Gudang Mutiara dijaga ku Ibu Nyimas Subang Larang. Nyi Gandrung Arum tetap melohok sabab anu cik keneh ditataan teh para putri anu hirupna jauh beh ditu saditueun Pajajaran. Ibu Nyimas Rangganis mah tugasna ngajaga cai kalahat bumi. Naon ta teh? Nyamun cek manusia zaman kahareup mah minyak bumi. Gunung anu pinuh ku berlian dijagina ku Putri Kandita. Ari Gunung Permata eta dijaga ku abdi teteh ceuk Nyi Purnamasari. Nyi Gandrung Arum ngahulang sapajodogan memang anu cikenah diomongkeun ku adina teh munggu aheng. Pakaya Pajajaran pakaya Sunda tetela dijaga kalawan kekep. Hartina sanajan harta baya Sunda ngaleuya tapi da dijaga. Moal bisa dicokot ku sambarangan jalma. Mangkaning ceuk Nyi Purnamasari mah pakaya Sunda aya di mamana lain ukur di Lebak Cawene. Tugas putri nu cikeneh ditataan ge sabenerna mah ngajaga harta sanusantara. Kasugi pamiarsa mitra kaum dangu anu mulia, urang cekapkeun dugi ka dieu heula pedaran acara dongeng Sunda anu judulna Kian Santang Jaya Antea karya Aan Merdeka Permana. Kang Gilang ngaturkeun nuhun kana segala peratosanana, tong hilap anu teu acan subscribe terakhir toel tanda loncengna supados teu kakantun cariyos salajengna sareng diantos silaturahmina di kolom komentar. Cang urang tunda heula tepang dangu di enjing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Premios Waluya Dongeng Sunda.